Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pengajaran Bahasa Sunda kelas 4 dengan tema hemat energi. Anu dibahas kahiji nyaeta arti kecap hemat energi. Hemat energi hartosna ngurangan atanapi ngagunakeun energi listrik, cai, bensin, jeung sajabana kanggo hal anu aya manfaatna. Teras, naon cenah manfaat tina ngahemat energi teh? Tah, manfaat hemat energi anu kahiji ngurangan tagihan biaya listrik, anu kadua ngurangan polusi, teras anu katilu ngajaga sumber daya alam, sareng anu kaopat ngajaga karusakan alat elektronik. Naon bae nya sumber energi anu kudu dihemat teh? Tah, sumber energi anu kudu dihemat anu kahiji nyaeta minyak bumi. Hasil olahan tina minyak bumi sapertos bensin, solar, minyak tanah, jeung sajabana anu osok digunakeun pikeun bahan bakar kendaraan. Teras anu kadua nyaeta listrik sapertos lampu, TV, sareng sajabina. Teras anu katilu sumber energi anu kudu dihemat teh nyaeta cai atawa air. Kagiatan hemat energi anu tiasa dilakukeun ku hidep. Artinya, kegiatan menghemat energi yang bisa kalian lakukan. Kagiatan pikeun ngahemat energi anu kahiji nyaeta mareuman lampu imah sawaktos teu dianggo. Artinya, matikan lampu rumah kalau tidak digunakan. Bukan hanya lampu saja ya, yang apabila sudah tidak digunakan segera dimatikan. Ada juga seperti televisi, kipas angin, radio, dan alat elektronik lainnya. Apabila sudah tidak digunakan, segera dimatikan. Kagiatan pikeun ngahemat energi anu kadua nyaeta mangkat ka sakola naek sapeda. Tiasa oge mangkat ka sakola teh ku cara mapah. Atanapi aangkatan ka mana bae ku cara naek sapeda sareng mapah. Artinya, berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Bisa juga dengan jalan kaki atau bepergian kemanapun dengan cara menggunakan sepeda dan jalan kaki. Kangge anu saterasna, kagiatan anu pikeun ngahemat energi nyaeta mareuman keran cai sawaktos teu dianggo.
Jadi, tiasa disimpulkan arti kecap hemat energi nyaeta ngurangan atanapi ngagunakeun energi listrik, cai, bensin, jeung sajabana kanggo hal anu aya manfaatna. Artinya, mengurangi atau menggunakan energi listrik, air, bensin, dan sebagainya untuk sesuatu yang ada manfaatnya. Ada 3 sumber energi yang bisa dihemat, yang harus dihemat. Yang pertama yaitu minyak bumi. Nah, hasil dari minyak bumi itu seperti bensin, solar, dan sebagainya. Ada yang kedua yaitu listrik. Yang keempat yaitu air. Adapun kegiatan yang bisa menghemat sumber energi. Yang pertama, apabila alat elektronik seperti TV, kipas, lampu, dan sebagainya sudah tidak digunakan, sebaiknya segera dimatikan. Yang kedua, apabila mau bepergian ke tempat yang terjangkau, sebaiknya menggunakan sepeda atau dengan jalan kaki, seperti mau berangkat ke sekolah, mau berangkat ke tempat ngaji. Nah, usahakan menggunakan sepeda atau jalan kaki. Selain menghemat energi, bisa juga untuk kesehatan tubuh. Yang ketiga yaitu menghemat air. Nah, apabila sudah tidak menggunakan air, keran airnya ditutup kembali supaya menghemat energi dan tidak mubazir. Nah, sekian dari Ibu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat dipahami dengan baik. Yuk dari sekarang kita belajar untuk menghemat energi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.